Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana dina acara Limiji, liputan MIPA hiji. Sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan salah sahiji kuliner di daerah Majalaya, tepatna di Jalan Babakan nomor 83. Kuliner eta nyaeta Surabisaka 217. Anu mangrupakeun kuliner tradisional khas Sunda. Anu masih kena eksis di tengah reakna kuliner zaman kiwari. Sim kuring sipa salsabila anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Pamirsa, Majalaya teh eueuh pisan ku kulinerna. Sajabi ti eueuh teh deui pada migandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta Surabisaka 217 anu geus aya ti tahun 2013. Surabisaka nyaeta Surabi anu aya di Majalaya, anu miboga konsumen ti ditu jeung ti dieu kacida poharana. Pamirsa, ayeuna sim kuring tos kasambung ka saderek Wiratno Yogi Kismanto. Mangga ka saderek Wiratno. Tur nuhun si Pasal Sabila di studio. Pamirsa Satya Limiji, ayeuna sim kuring nuju aya di payeuneun Surabisaka 217 anu tempatna aya di Jalan Babakan nomor 83. Surabisaka miboga ciri khas rasa nyaeta Surabi baheula rasa ayeuna. Penasaran pamirsa? Ayo tutupkeun sim kuring. Assalamualaikum. Selaku pemilik Surabisaka tiasa dijentrekeun berat badag tentang Surabisaka. Asal mula asal ujulna Ya, si kawitan Surabisaka ti kepalaku tahun 2017 kelepatan. Awal mulanya mah sepertinya ada mangan Surabisaka ti mau ngarintis di gadugna, terus di nenena, sekarang di sajabana. Nah, dugi ka tahun ayeuna mah lancar jaya alhamdulillah. Alih benten agung seueur menu-menuna ge seueur dinu Surabi sanes Surabi anu biasa wae nu kita kumpul. Anu Surabi nu ayeuna mah aya nu kawitan anu dinu keju susu, nu aramis-amis, sareng nu bermacam warna ge aya. Matur nuhun. Kami Ayo pesanan siapa? Surabi mangrupakeun salah sahiji kuliner tradisional anu asalna tina Tipung Beas jeung Cipati. Surabisaka teh ditaratas ku Akang Wiki Saputra. Ditaratas lain anyar tapi ti tahun 2013 keneh. Hartina geus 8 tahun eksis di tengah reakna kuliner viral. Ngaran Surabisaka 217 teh hartina Surabi Saparako Kaler anu ayana di perbatasan antara RW 2 jeung RW 17. Anu nyieun Surabisaka unik tibatan Surabi anu sejen nyaeta Surabisaka miboga rasa anu enak jeung otentik henteu ngarubah cita rasa khas Surabi baheula. Ciri khas Surabisaka nyaeta masih keneh ngabeulem Surabi make hawu anu kacida seungit. Surabisaka oge miboga 2 sambel anu dipikaresep konsumenna nyaeta sambal hejo jeung sambal tarasi. Surabisaka miboga 3 varian rasa asin jeung 12 varian rasa amis. Pangna Surabisaka bisa tahan di tengah reakna kuliner viral salian ti usaha padagang dina inovasi kuliner tradisional, perlu oge kasadaran urang salerea dina mertahankeun kuliner tradisional supaya henteu leungit ku zaman. Matur nuhun. Pemirsa, sim kuring tos mesen sababaraha hiji Surabi nu jadi favorit di Surabisaka. Ayo mangga urang cobian. Iya sambalnya. Enak pemirsa. Dogna seueur. Panah karasa pisan pemirsa. Punten teteh ngawagal ka lokasna. Sim kuring bade ngawancara teteh saku kembali ngeunaan Surabisaka.
Saka di hargana sareng rasana. Menurut Abi, Surabi Saka selain rasana anu enak, harga oge terjangkau. Jadi si rasana teh pas gitu dina bahana sareng si sambal oge pas. Ya, hatur nuhun Teteh. Mung sakitu informasi nu tiasa didugikeun ngeunaan Surabi Saka, simkuring Wiratno Yogi Kismanto, El Clasico TV ngalaporkeun. Pamirsa El Clasico TV, urang cekapkeun mugi ka dieu wartali miji dinten ayeuna. Mugia urang sadayana satuluyna sehat jag-jag waringkas. Ngarah bisa ngamumule budaya Sunda utamana dina bidang kuliner. Lamun lain ku urang rek usaha deui. Simkuring Sifa Salsabila, sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.